just yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Yeah. I just wanna be with you. Yeah, I just wanna be with you. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Yeah. I just wanna be with you. Yeah, I just wanna be with you. I just wanna dance all night, forget my problems, I might go insane. I don't really give a damn what they say. And now you know, now you know. Dia bebenangan perkara sakit. Dia beas-beak di kumaha. Itu ngelapar, kumaha yo bebenangan perkara sakit. Emang kudu leuwih giat deui berkelana teh. Salidla emang. Soalnya geus butuh yang kudu mau izin alus ya. Logor gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang dia bro. Assalamualaikum. Pak RT. Ya, Pak RT. Iya teh, tadi teh aya informasinya di atasan teh bahwasanya ayeuna teh rek aya bansos. Oh, mohon. Ya, teh engke we meureun jam 2-an ka buminya, ka bumi Pak RT. Mohon mangga Pak RT. Nya kitu we meureun da Pak RT keur mapay nu lainna ieu teh ayeuna teh nya.
direct ka saha eta lah ce si Siti ce saha hiji deui teh Fitri. saha ayo teh atuh nya teh assalamualaikum Salam. iya teh si Siti Assalamualaikum Cok Assalamualaikum Cok mana sudah jalan matanya Salam. Iya, gila nya di geruan teh Pana bitin di gede. Assalamualaikum Salam. iya Naon ya? Sipit pengitanya aya informasi di atasan poe ayeuna teh aya bantuan bansos geuningan apal meures Ya, heeh tang kewe ka buminya ka bumi Pak RT nuhun jam 2-an ya nya siap. kade ulah ponya Atuh ari kitu nah mah. Nuhun nya Pak ah RT. pura ngaganggu euy Bios da bingung. nuhun Ya, Assalamualaikum salam. Assalamualaikum ya Waalaikumsalam. Allah Akbar seru was ya Cek. Motor naon? Ada Kumaha? informasi Naon Pak RT? di atasan Astagfirullahaladzim. ya, turun bansos bantuan bansos Anu bener. heeh nya ayo ka dieu Pak RT ngebejaan si Fitri da Ci Siti jeung Teh Lina ge geus dibejaan Patos. heeh ke jam 2-an ka imah Tuh. teuing lah pokona mah ke jam 2 ka imahnya jeung mulai Pak RT. Dodim Geraha. jam 2 Ya, Pak RT. Ada na telo ba ay di dia. Coba nonton ini. Halus euy. Saha ieu? Ah, Fitri. Ini lah si Pisau mau. Pantos dan Fitri. Ayo Fitri ayo. Ni Fitri manira rusuh pantu si tidak atusan dan ayo. Mami, sampai RT bisa membuat apa? Ayo kang kenal lah. Oh ayo. nyopik Mana Pak RT? biasa ke Suriling jangan pikir naon atuh Biasa mulungan ieu. oh langsung
lain ke KD-nya di BT PRT teh tas nuriling. Oh, Data aya informasi aya bantuan biasa bansos. bansos. Nah, yang di datangnya ke imam PRT di nulaina jam 2-an lah. Tabuduan. Heeh. Oh, mau Nah, kade pohonnya. Masuk Ya. ya. kami pulang lagi. Sok, ayo. Ayo, assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo tuh teteh. Ini lalaminya narawan heula cuy. Dan kan dan Ai, ku itu sekali tak ieu da. ayo di kabel aku itu bansos. Ayo. Nya para teman ngadadak ada bansos. Depan curang ya om sana itu dandan sabulan itu coba Beta molongo deh. iya hilang ngewas si mah mas ada apa Assalamualaikum Pak RT. Assalamualaikum. Mana itu? Assalamualaikum, Pak RT. Salam. Ibu-ibu sok kalabat. Iya, badannya enak banget. Mana Pak RT bansosnya? Mencari lagi kalau nggak cari idenya. Aduh, mesti mikirin uang. Ampun. Iya. Nah, tuh beli. Yo, lihat teh, oi. Kudu tinggal sabatang anjing. Bingung kieu euy. Sarua anjing bingung ya kumaha ieu. Mau mun orang kayak pikiran. Biasanya suka sih gitu ya. Iya. Sebenarnya video itu banyak. Ayan kan mending gugudun. Kurang kan? Ada. Ini lah. Mana? Nope. Kumpul sepi. Mana itu? Enggak ada. Mana? Aman dulu. Iktalina pun telah ngegeser pet tadi pada videonya. Oleh kan dari situ geser. Videonya. Kemana nolain aja teh? Raya. Karena biosnya ngerayu we mungkin sanista ada dia. Nah, jadi kieu nya cece teh ieu teh aya bantosan sembako nya kade sanes acis. Sembako ieu teh nya. Nah, sembako ti luhur ting naon lah bantuanna tapi da sembako bantuan namanya cik wang ieu lah cokot lah. Sip. Bawa eta bantuan teh sembako. Dia. Siap, nuhun. Berhenti nih, Ibu. Ya, mangga. Tuan jadinya. Cek mau baginya kita sebar hidinya. Lina. Ya, ya nuhun Pak RT. Ya sok si manfaat. Ini lami Pak RT mah. Ceu Siti. Tunggu bebas we. Mohon ya sok. Nuhun Pak RT. Terus ini. Oh, nya ini deui Ceu Fitri. Sok, tambahan deui ya. Engke deui mun aya dinu turun.
Kadenya tos. Iya, tos. Sing manfaat. Amin. Sing manfaat. Ya pokoknya mah. Pak RT, abi mana? Kan mana masih penggeus atuh dibere ti urang boga gaji mana bisa geus imah jang masyarakat nya geus pokona mah. Nanya deui. Nah, nama kitu we nya bansos yang bulan ayeuna mah meureun. Kewe bisa aya deui 3 bulan atau 6 bulan ka hareupna mah. Geus bejaan teh ya. Nuhun Pak RT. Nah, pokona mah sing manfaat nya cek. Amin. Itu tah nu salah sok ayeuna mah sik marulang mah nya. Atuh kitu mah. Kade we bejaan bisa aya di nu lain. Nya. Udah kada ieu. Nuhun ya Pak RT. Ya. Nuhun Pak RT anak saya Pak RT. nuhun. RT ya. Panggalan. Yang mana? Ini gede tas RT. Mestinya Sip, sip. udah ini lah. Ih, atuh mana selfie lah, selfie lah. Selfie. Ini kudu selfie mana? Bagaya teh nyata Siti itu sih ya. Iya, Abi mah teh mau HP, Abi mah. Yang kana Facebook atuh. Ayeuna teh mungkin ge nya. Baru kaleun atuh mah. Sok buru-buru. Kap. Jiwa atuh kan. Kana mah tuh saya menunggu. Abang deui. Siti. Ngali. Iya, jadi boleh. Bah, kumah HP na butuh. Bakit mana tuh Siti pada mana HP na iPhone atuh. Guru HP na butuh. Udah mau penganjal. Atuh di bawah HP na oge atuh di imah tuh. Kumaha tuh Siti? Mau selfie atuh ke. Siti yang kena. Lama masih luas. Buru situ, buru. Enggak buru. Hai, HP ka mana? Perasaan dia di ini. Buat anu nado mah. Mah. Ih, PJJ mah. Ini. Oh, itu HP na oge madu nah. Meni kumaha HP anu di mana ka mana atuh mun udah HP na mau jadi atuh saya Mau jadi Siti. selfie Siti. Kurang bapak RT nya mah. Terbalik mana Mas Siti nanon teh. Apa tadi teh Soal nyimpen bang, soal nyimpen. tadi teh naon mah. Ah, sini bapak RT laporan sih. Pak RT. Ini kalau mana tuh Pak RT? Naon ieu naon? Ih, HP abi lagi teh nu madu. Mau bisa gitu. Bukan, damai kan tadi abi terus Kira-kira tuh. Sip. Siti atuh di Sip. Udah suka kita di Mana sip aingnya? Sip. Ada Sip teh nu ieu lah. Ta bantuan ya Cek Siti. Kenapa? Apa yang leungit? Laju bantuan lain mata ke bantunya Cek Siti. Sudah pagi ya. Sudah pagi. Satunya. Ini nu na tuh Pak RT yuk. Kan laporan deui nya. Siap. Heeh. Ayo tuh Pak RT yuk. Ayo. Pak RT nuhun. Enggak geran Sip ih. Minggu cendeng ta si Siti nih. Acip. Iya si Siti. Jangan masuk keliling atau kudu kepang. Ampun. Tong dae kata ngasih bau lambung sih mah. Mah gosipan mah. Apa euy? Enak geus, enak kecil. Dua. Tong jaya sia biasa gas urang boga ini penampungan. Jadi enak betul. Kemana wae maneh? Tumben ya aya naon maneh? Naon eta? HP Cek heula atuh. Bos. kamar gisi mah anjing butut. Odo. Ayo wae sama barang itu saha atuh di mana?
bisnis bro. Sabaraha yun mana? Sesuai spek we bos lah. Sok sabaraha. Sudah setengah. Tuh cak teman. Pungkul, wedus, casan, headset asia. Sesuai spek bos, gahar. Lain ku masalah gaharna mana ya HP hungkul mah udah bakal murah kurang Oh sok 1 juta lah. Gopay lah. 1 juta. Iya mikir ke yang itu. Harga teman 1 juta. Lain ada teman itu terutama sih ya. Gopay. Buru-buru ya, lila. Anjing kok duit. Juta. Mal gopay. Mal. Mun gope mah dengan kekerasannya. Ini kekeh yang 1 juta tuhnya. Cuma demi keamanan ya. Ya. Deh. Hitung si kurang. Lah percaya pas. Sip dah. Nun ya. Yuk. Kade, mau nu alus juga mah bareng na. Ya. Ya, geus menang doang iki orang beli wangi jeung si bos ya. Gas. Benatin setengah. Gaskeun. Ayo. Sok buru diuk. Iya, tuh lagi di mana sih? Cicing sebenarnya satu kisi. Pasti mumpung apa Siti. Tadi dia mah di dia lah. Nah, parah sama Siti. Nah, geus kitu mah enggak. Ayo ngagosip naon atuh mana teh Siti. Nggak tuh ini eta pansus teh mun sakitnya ieu mah. Mana Sitinya yang nas kumaha? Kumaha tuh ya bisa tiga alhamdulillah Pak RT ingetin. Ini uang amplop sih aing mah. Heuh biasana sok ayahnya butuh duit geuningan urang teh. Atuh teu boga salaki urang teh. Gimana kumaha deui tapi nya atuh batu duit. Ku alena teh. Nah, teh nama deui. Urang gua mending esok beli teuing. Ini RT urang mah nya rasa kieu. Bisa amplopan deui. Saeutik atuh udah mahina beureun sampai ge beak teh lagi. Pasti ngajak ke sabulan nu. Urang kudu pindah mah ka RT nu lain ke mau nyariin di mana di ditu. Pindah RT. Ya ada dia tahu mana loba sia bingkisan teh 4 sakarung lah. Nah, masih teu dia teh urang bisa. Alhamdulillah aya mah bebenangan teh lumayan lah kamar-kamar. Dia bekas RT ini. Kamar alam jeung iri ku batu tuh nih bingkisan. Ini RT teh nya. Kampung urang geus aman sih karena mah Jiga nama kitu. sok HP urang mah anu madu atuh. Kayaknya itu dari mana? Iji tadi nang alomar ini kabeh tadi simpen nya bas ya. Ini kan teh ini. Tadi ditangis gini. Tangan deh atuh sa Siti. Wah, HP hiji-hiji kita bisa sel cuma. Biasanya gimana hadapkeun kasur, bantal. Di dapur. Di WC pan mah anggel lamun mandi teh kudu mawa HP nih. Itu teh menteur badi lain itu. Manya teu aman bener kampung teh nya. Tempon jolang atuh sa Siti. Dipareun da ini. Aku mending meuli atuh deui atuh mending lieur. Atuh teu boga duit bae teh hebat. Mentak ka Pak RT we mentak. Pak RT na rayu. Boga HP kumaha terus. Awak begak tapi begitu pisang itu situnya. Fitri, kembali yuk. Ayo. Kemana? Oh iya lah. Atuh sok. Tadi nanya. Nya. Dia tuh si Neta hati-hati HP teh kemah muka panggil. Bukan apa Amin.
Sok. Ya, Assalamualaikum. Ya, salam. Malam itu Siti. Riu. Ayo mau coba rumah. Dua tuh. Di mana? Oh iya, itu Siti itu bukan udah duit jual tapi kisan ti CRT tuh. Tidak menjadi muni. Ayo lah, lebih burit ini candahar. Apa? Itunya Siti orangnya baiknya. Kayak itunya isuk dia tuhnya. Oke, isuk yang pentingnya. Oke lah. Ayo. Soalnya wah si Siti mah leungit HP. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Pak. Salam. Pik. Kayak tuh mana tuh? Ya sob, Pak. Nah, iya atunya. Mana tawanya terus di mana heula? Pada gitu sholat heula tadi teh nyimpen heula rongsokan. Kalau bersih. Pada teh ngan sakitu tiluhurna ge nya. Sing manfaat lah juk. Nuhunnya, Pak. Assalamualaikum. Salam. Mau dicek lebih detail, lebih lengkap ya kodamnya untuk apa? Cukup terbangkan donat. Oi, kodamna ieu naon atuh? Angga belum ada kodam. Aduh. Chandra ada kodam Nyi Bloro. Anjing nih, Bro. Vivi kosong. Sylvia Tun ada. Nana ada kodam Elang Petir. Anjing, Sita nyamber kosong. ini mah ya. Darwin ada. Oh. Mayuni kosong. Lia Fitria ada. Oh, mantap. Rusdinasa kosong. Bang. Bagus. Ya. Jam. Biasa mang lu segit Sengit. hiji we lah. Siap. Wan. Hiji wae hiji. Kasihkan mah. Kersekan Siap. bro acak Adanya, sing aman. biasa pertama ya ini Demi belum ada. Warindi kosong. Silvi ada kodam di sini kodamnya Elang Petir. Sobai Tun ada. Mantap. Sulis kosong. Sini foto. Ani ada. Yani Hilin ada kodam Pancasona. Anjing, bener. Fadil kosong. Aman, tama. Resa ada. Keren, Yang mau dibaca gratis tap-tap layar Hmm. dan share-share ya. Si Hukum anjing. yang mau dicek lebih lengkap, lebih detail. Nah. Penggunaan kodamnya untuk apa? Cukup menerbangkan donat. kemana orang tuh sebenarnya di cara pemasukan panggil bos sih nggak ada gua aja naon ya minum kesukaan bos bener aing terus gitu ini kayak dong mainan tadi biasa ya orang begitu lah kurang lah ya bos paling utama belum kira tuh enak ya bos anjing pantang tak pantang bos
Ayo sebat bos. Bos. Yang mundur bos. Buru-buru. Ya. Dewa. Mau bos anjing. Sebat dia. Betul yang payah itu. Mantan game. Benar bos lima aja. Yuk. Oh, harga yo. Dengan mang saya. Ayo. Anjing. Alhamdulillah euy senang banget. Non wae itu bansos teh nya euy. Beas alhamdulillah ya beas euy. Mie alhamdulillah. Oh, kerupuk. Alhamdulillah. Lumayan lah sakit ge. Alhamdulillah. Nah, euy. Nah pindah sorangan tapi teh panasan nama di dieu. Kenapa ya? Cobaan. Motor pengen itu bisa pindah sorangan. Yang cobaan ini lah. Say no, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want. Ya. Asam ni. Disikat aja baik. Juga nabi tiga persen. Hei, Ken. Mana ada sih? Panggil aja, hei. Hei, Ken. Ken. Now dia sikit. Nah, ini ada tempat duduk. Pernah ya Mas Tama. Selamat datang di markas AI. Jangan lupa aja. Tunggu aja. Tunggu ya. Kawan ini bisa transip ya. Awak gue segede badan tuh, semenya. Selain orang mau pilih apa? Gasnya. Assalamualaikum, Pak RT. Salam, sip. Mah. Tadi Aman, apa mah? Atos. siapa ada satu gitu mah. Ini juga tuh ini mah. Tuh, abi keliling dia tuh nyari Sok, si aman nomor bukan nama. Ah, Sina aman ya malah, Pak RT. Assalamualaikum, Pak RT. salam. Bos. Jualan malah asal hasil wae. Bisa aja ngomong lah operasina. Mana ini kedua aing turun. Iya, Pak. Ya, pengirit ya. Beli itu gantinya. HP kotaan di. Aing mah bisa cek kodam itu mah. Punten. Mangga teh. Saya daging teh, Kang. Tuh aya teh daging mah. Nah, susok bisa banget. Da priogina ge daging abi mah. Tuh aya teh can ka pasar teh duh minta dia pengen kieu tah.
Ini dah hoyong daging. Ada pergi nage daging jauh-jauh hati saya. Mau jantan? Wah, ke warung teh jauh-jauh naon pisannya. Wah kabarisa goblok. Sayangnya aing mah. Ayeuna kudu aya pemasukan. Ya bos, Main siap-siap keher si teh. yakin ayeuna aya pemasukan. Kela. Lain kasih ya. Lain urang bos. Teteh tas di mana? Di warung. Japrem teh, japrem. Ayat, ayat capren. Kebuhan teh. Ayat, ayat. Mana lah? Ayat, ayat. Alah. Bohong. Ayat. Japrem heula, japrem heula. Ayat, ayat tuh, ayat. Iya mah. Cepet. Capren, capren. Sil bos ya nama ayo. Langsung lah. Cing. Anjing lo bahaya orang melin sama Syami sih nama. Gas lah. Naon iya aya badut di dieu. Serang. Mi, astagfirullahaladzim, dada gua sakit. Lu jangan kayak iya deh. Ya gue gampar mulut lu. Anjing kurang ajar sianya. Goblok, kok ada apinya? Hey, pretty baby, am I in your yesterday? I don't stay. Here to stay. Alhamdulillah nyasanya bisa jerelat eta teh.